Assalamualaikum. Sampurasun. Alhamdulillah mitra sadayana tepang deui sareng simkuring sukiwa palawargi. Dinten ayeuna simkuring bade nyuguhkeun acara dongeng sakacamplung. Para mitra sadayana sateu acan dikawitan diantos subscribe sareng like-na palawargi supados teu nyong corong teuing kana waktos. Mangga atuh dangukeun we dongengna, mugi Koceak channel ieu tiasa nyugemakeun ka para mitra sadayana. Channel ieu etang-etang hiburan pambebrah manah para mitra sadayana. Ka palawargi Koceak anu di mana we linggihna, mugi urang sadayana dipasihan paparinan kesehatan tur digampilkeun segala urusan-urusanna. Mangga nyanggakeun dongengna, wilujeng ngadangukeun. Para mitra sadaya, zaman kiwari loba jalma nu hayang ujug-ujug beunghar. Teu padoli kumaha carana, nu penting loba dunya barana bari teu kudu cape. Ujaring dina ieu carita, salah sahiji jalan anu kudu dipilampah nyaeta ku cara munjung atawa aya oge anu nyebut nyupang. Nyupang atawa munjung teh nyaeta hiji cara anu teu munasabah. Menta-menta sangkan beunghar ka bangsa siluman silemin atawa memedi jeung sajabana. Caturkeun aya saurang kolot nu geus lila boga pacabakan atawa profesi jadi tukang bensin eceran di wadahan gendul atawa botol. Eta kolot anu geus ngeulah mah nyaeta Abah Jabud. Nyaho kana ngaranna sote dumeh dina jongko tempat manehna dagang aya plang nu unina kieu, pom bensin gendul Abah Jabud. Pasampat harita Abah Jabud keur ngalalengkur we nunutan. Alatan ti isuk mula nepi ka harita kirawan Cilohor can aya nu meuli bensin saurang-urang acan. Rajen aya oge anu nganyuk. Nyaeta tukang ojek nu sapopoena tara meunang penumpang. Pedah eta meureun motorna geus kaasup jadul, jadi tara aya penumpang anu pirajenan daekeun naek motor bogana. Lenggut, harita Abah Jabud teh nunutan, mani lelenggutan bari matana meletet. Sakapeung beunta sakedeung terus peletet deui, lenggut deui. Ngan sigana ari ceulina mah pangdengena seukeut keneh. Kaciri we, basa tina radio anu keur disetel, kadenge aya lagu keong racun. Atuh manehna ngadak-ngadak curinghak tuluy suara radio teh digedean. Tetela sanggeus ngadenge lagu kasedepna mah, Bah Jabud teh kaayaanana jadi cenghar deui. Sirahna unggut-unggutan bari sakapeung kadenge ngahariring niru-niru biduan dina eta lagu. Teu lila ujug-ujug reg lagu teh eureun teu pupuguh. Padahal eta lagu teh can waktuna anggeus. Ceg Bah Jabud kana radio bari tuluy ngomong siga nu keur nyarekan radio. Jadol teh. Radio kasebelan. Atuh pupuguh eureun sia teh. Kurmah aing teh pusing ti isuk can menang duit. Kari-kari lagu kasedep aing ujug-ujug eureun teu pupuguh. Geus bosen hirup sia teh. Pruk, harita radio teh dikepruk-kepruk. Teu sakara-kara radio teh ujug-ujug disada deui. Ngan hanyakal lagu kasedepna teh harita geus beak. Nu kadenge ku Bah Jabud harita tina eta radio teh nyaeta iklan. Kieu unina iklan teh. Boh bilih di antawis para wargi, aya anu hoyong beunghar ngadadak bari teu kudu cape. Dari aya cara anu jitu, dijamin dina waktu anu singkat bakal jalulubak di buku harta. Bro di jeru bro dipanto, ngalayah di tengah imah. Hoyong terang carana, sumping bae ka ahli supranatural Nyi Ratu Kembang. Alamat Jalan Pabaliut, Gang Pajejet, Pentaseun Gudang Minyak Jalantah. Wajah bud anu keur nyarekan radio teh jadi curinghak. Sabab iklan anu cekeneh kadenge kumanehna geus bisa mere harepan pikeun ngarobah nasib sangkan jadi jalma beunghar. Bah Jabud harita teh ngomong ngagerndeng. Wah, kabeneran ye. Aing keur butuh informasi nginaan tempat kasugihan. Tapi naha nya kitu. Soalna aing mah asa kakara ngadenge.
iklan dina radio sa model gitu. Biasa mah paling oge iklan obat kuat. Nah, ari ieu iklan pamujaan. Jadi penasaran ya. Rek didatangan ah. Teu lila ti harita, Bah Jabud tuluy beberengkes. Sanggeus jongkona ditutupkeun, manehna megat ojeg, nusok biasa sapopoena purah nganyuk bensin. Nu dipalar sangkan teu kudu mayar. Teu kacatur di jalanan. Kocapkeun Bah Jabud harita teh geus anyog kanu dituju, luyu jeung alamat nu disebutkeun dina iklan. Breh katempo ku manehna hiji imah nu dihareupna make plang anu unina kieu. Ahli supranatural Nyi Ratu Kembang. Mata Bah Jabud merotot teu ngicep-ngicep nempo kana eta plang. Satuluyna manehna ngomong jero hate. Wah, bener oge iklan dina radio teh. Tetela di ieu tempat aya ahli supranatural. Ngaranna nyaeta Nyi Ratu Kembang. Siga kumaha jelema nanya? Moal kitu nini-nini mah. Dah, abri teuing, rek nini-nini oge. Nu penting mah tujuan aing bisa laksana. Satuluyna Bah Jabud lempang nuju ka eta imah. Bari matana ret deui kana panto imah nu harita dina kaayaan nutup. Barang geus anjog ka pakarangan, gebeg Bah Jabud reuas. Sabab dina dahan tangkal buah kasampak aya monyet keur gagaro. Nempo aya tamu ngajanteng, monyet teh katempo curing hak tuluy melong ka Bah Jabud bari ngarenyuan. Bah Jabud harita manehna teh neger-neger maneh, kalayan ati-ati manehna lempang salengkah-salengkah, bari angger mata nama melong ka eta monyet. Duh, punten kasep, abah bade ngalangkung. Cek Bah Jabud dari popoyong koda. Manehna nyebut kasep ka eta monyet, pedah nempo eta monyet teh aya kanjutan. Jadi maksudna mah monyet lelakina para mitra. Dalamun monyet awewe nama meureun Bah Jabud teh nyebutna geulis, itulah kinten-kinten. Ngan dasar monyet para mitra, di sopanan teh kalah ka cleng harita luncat sarta ngarawel cindung Bah Jabud. Tuluy cindung teh dibawa naik, sup eta monyet teh asup kana kandangna anu aya dina dahan tangkal buah. Atuh dirawel cindung ku monyet teh Bah Jabud lain deui reuasna. Sabab sirahna bakal katempo molena setengahna. Kalayan bari dodongkoan Bah Jabud nyarita ditujukeun ka eta monyet. Aduh, kasep, ulah kitu peta. Sing hawatos ka abah. Tuh, tingali. Sirah abah mani molena kieu. Kadiekeun eta cilung teh. Engke dipasihan kanggo jajan. Diomong kitu ku Bah Jabud. Monyet teh teuing ngartieun teuing henteu. Ngan anu jelas monyet teh harita nyangereng tuluy ceg kana cau buruk. Pelawar harita cau buruk teh dipangpengkeun ka Bah Jabud. Atuh pok harita cau buruk teh nele nengel pisan kana sirah Bah Jabud. Atuh Bah Jabud jadi nafsu tuluy kantawang teh nyarekan eta monyet. Kunyuk. Kudu pisan disabaran sia. Sakitu aing sopan santun teh. Nasia kudu nungan teh teu disakolakeun. Kurang ajar pisan sia. Hayang dikieu sugan ya. Cek Bah Jabud bari ceg kana batu. Tuluy batu teh dipangpengkeun ka eta monyet. Pelawar kumrang. Batu teh harita ninggang tiung kandang monyet nu dijieun tina bahan seng. Kuek kuek kuek. Cek eta monyet para mitra kokoekan bari nembongkeun huntuna nu rangeteng. Ari nu boga imah. Barang ngadenge monyet kukutanana kokoekan, manehna tuluy kaluar. Breh teh harita katempo saurang lalaki kolot, keur nyarekan monyet bari tutunjuk. Dasar monyet atah warah, teu nyaho sopan santun. Sia teh sok diwarah teu kudu nungan. Diomong kitu ku Bah Jabud, monyet teh teuing pedah ngarti atawa memang kabeneran. Ngan anu jelas harita monyet teh katempo nonggengan. Atuh Bah Jabud teh beuki ambek. Tuluy porosot harita ngalaan sendalna sabelah. Sarta teu tatapasini deui, pelawar sendal teh dipangpengkeun ka eta monyet. Ngan monyet teh siga nu ngarti. Kep sendal teh harita disanggap. Kalayan jauh tina panyangka, pelawar sendal teh dipangpengkeun deui ka lebah Bah Jabud. Pletuk. Harita nenggal pisan kana sirahna. Waduh. Wah, jadol teh. Dasar monyet atah warah. Awas ya.
Iraha ku aing dibalas. Cek Bah Jabud bari tuluy koloyong indit tinggalkeun monyet nu keur ngarenyuan. Harita manehna leumpang buru imah nu dituju. Kasampak nu boga imah teh harita keur ngabedega dina lawang, bari melenyun udud rokomenyan. Sakedapan Bah Jabud melotot mata simeuteun nempok kaayaan nu boga imah. Rek teu kitu kumaha, tetela nu disebut Nyi Ratu Kembang teh saurang tangtungan awewe ngora nu matak pikauruyeun. Pakulitan bodas umyang, beungeut racut pangawakan janggung lenyang, buuk pirang, sirahna dibengker lamak hideung nu make tulisan ngaran Nyi Ratu Kembang. Serengeh harita Nyi Ratu Kembang teh seuri, baranyai huntu emas na ngabaranyai. Sarta teu lila tuluy manehna ngabagiakeun tambuna. Haturan Wilujeng Sumping, mangga kalebet. Di haturanan ku pribumi Bah Jabud teu asa-asa bus manehna asup ka jero imah. Mata Wajabud harita teh rurat reret nataan hiasan dinding nu dipajang dina tembok imah. Katempo ku manehna aya rupa-rupa keris. Ti mimiti nu pangleutikna nepi ka nu panggedena. Aya oge rupa-rupa sasatuan nu dier keras jeung loba deui barang-barang anu ngandung kakuatan magic. Reg harita paneuteup Bah Jabud ngaraneg. Tuluy matana molotot, dumeh nempo aya lawon saukuran karung beas anu make tali 2 siki. Sarta ngagantung dina tembok luhureun tempat diuk Nyi Ratu Kembang. Nempo tamuna olohok pok Nyi Ratu Kembang teh nanya. Aya naon kisilah? Katempona siga anu kaget. Oh, heran meureunya nempo lawon anu make tali teh. Tah, bisi hayang nyaho eta teh kutang kelong wewe. Kukuring ngahaja dipake pajangan. Asa karek inget, kuring teh canyaho ngaran kisilah. Jeung aya kaperluan naon datang ka imah kuring? Cek Nyi Ratu Kembang, basana teh basa jan pisan. Maklum urang lembur teh meureun geus kitu kabiasaanana. Kasaha boh kasaha, basana teh tara ieu make basa lemes. Nu ditanya teu gancang-gancang nembalan, kalah terus bae melong kana kutang kelong wewe teh. Bari harita teh leungeunna pepeta siga anu keur ngukur sakumaha gedena pangeus si eta kutang. Sanggeus wareg neuteut kutang kelong wewe, ret Bah Jabud ngareret ka Nyi Ratu Kembang. Serengeh seuri bari teu lila tuluy pok Bah Jabud teh nyarita. Aduh, punten, abdi teh kasimaku itu tuh. Anu tadi disebat kutang kelong wewe teh. Kutangna sagung kitu, ari eusina sagung kumaha nya? Serengeh Nyi Ratu Kembang teh seuri teu lila pok ngajawab. Oh, kisilah teh kataji ku eta kutang. Ditanya kitu Bah Jabud ngahulang sakedeuk. Sanggeus rada tenang kadenge manehna nyarita. Ih, amit-amit teuing. Make kedah kataji ku kutang kelong wewe sagala. Dipasihan bari diburuhan oge moal kersa. Cek Bah Jabud ngabeurig-eurig. Satuluyna Bah Jabud diuk sila anekak dina samak pahareup-hareup jeung Nyi Ratu Kembang. Cek Bah Jabud ngabeurig-eurig. Satuluyna Bah Jabud diuk sila anekak dina samak pahareup-hareup jeung Nyi Ratu Kembang. Anu sarua sila bari udud rokomenyan. Sabung harita hasil rokomenyan teh mani nyerebung minuhan rohangan. Cegoh, Bah Jabud batuk. Kulantaran meureun tara biasa teh ngambil hasil rokok. Sabab sapopoena usaha manehna kana pom bensin gendul. Dina jongkok tempat dagangna oge aya tulisan no smoking. Sakumaha ilaharna pribumi katamu. Ti mimiti ngaran, ti mana asal jeung aya kaperluan naon. Ke kisilah, saha teh ieu teh? Nu ti mana jeung aya pamaksudan naon? Pangna jauh di jugjug anggang di teang? Nu ditanya harita teh gasik ngajawab. Duh, nuhun pisan enggal ditalek. Nepangkeun atuh. Abah nu katelah mah nyaeta Bah Jabud teh. Sarta padumukan teu tebih ti dieu. Mung sateu acan ngadugikeun pamaksadan, Abah teh bade tumaros. Nah leres nyai teh anu katelah Nyi Ratu Kembang teh. Punten eta oge. Da panyangka Abah mah Nyi Ratu Kembang teh tangtungan saurang nini-nini. Tapi teu sangka, geuning anom keneh. Nyi Ratu Kembang dipuji kitu teh bekah liang irungna. Satuluyna kadenge manehna nyarita. Oh,
Ngaran teh Bah Jabud. Nah atuh kawas eueuh deui bae ngaran. Matak naon mun milih ngaran teh Edward atawa Stephen? Bah Jabud langsung nempas. Mawi ge ari nami keur murang kalih keneh mah sanes Jabud tapi budi. Mung margi abah teh uduran bae janten kapaksa digentos ku Jabud. Tah atuh ayeuna mah abah teh bade langsung bae kana pamaksadan. Pangna abah dongkap ka dieu teh daya lian bade nuhunkeun senjata pitulung. Abah teh hayang ngajait diri tina kahirupan anu kaalaman waktu ayeuna. Nya intina mah abah teh hayang hirup lubak-libuk ku harta. Abah teh geus bosen hirup sangsara. Ngadenge pamaksudan Bah Jabud sarupa kitu. Nyi Ratu Kembang unggut-unggutan tuluy pok nyarita daria. Oh, kitu pamaksudan Bah Jabud teh. Hade kukuring rek dibere jalan. Tapi Bah Jabud kudu beuleud tekad jeung sanggup nedunan syarat-syaratna. Tah, perlu dipikanyaho, nu rek dipake pamuntangan ku Bah Jabud teh nyaeta nu boga kutang gede teh. Katen pomeureun ku Bah Jabud oge tadi, kutangna sagede karung beas. Gebeg Bah Jabud ngagebeg bakat ku reuwas. Tuluy ret manehna kana kutang gede nu tadi kungsi ditanyakeun. Ulang Bah Jabud teh ngahulang tuluy ngomong jero hate. Wah, gawat yeuh. Tetela aing kudu munjung ka kelong wewe. Mangkaning cenah kelong wewe teh rupana matak pikasieun. Nah mending bedokeun bae kitu. Tapi mun dibedokeun aing moal ngalaman jadi jalma beunghar. Geus kagok asong lah. Mending jadikeun bae. Nempo Bah Jabud ngahulang, Nyi Ratu Kembang gancang nanya. Kumaha Bah Jabud? Geus buleud tekad? Sok gancang, kudu dijawab ayeuna keneh. Najan bari asa-asa Bah Jabud akhirna mah nyanggupan. Mangga Nyai, abah geus buleud tekad sarta sanggem nyumponan syarat-syaratna. Sanggeus ngadenge jawaban Bah Jabud sarupa kitu. Barabat harita Nyi Ratu Kembang teh ngajelaskeun prak-prakanana munjung ka kelong wewe. Tah, mun Bah Jabud geus buleud tekad mah ayeuna kuring rek mere penjelasan. Munjung atawa muja ka kelong wewe, syaratna nu kahiji kudu daek ngarawatan kutangna. Deundeun di tempat nu bumi, kahade ulah aya nu nyahoeun. Terus nu kadua, eta kutang saban malam Jumaah Kaliwon kudu dipake. Kira jam 12 peuting kelong wewe bakal datang, manehna bakal nganteuran duit. Maksud kelong wewe nganteuran duit teh pikeun nebus kutangna nu dipake ku Bah Jabud. Pasti manehna bakal ngurihit ka Bah Jabud sangkan masrahkeun kutang. Tah, di dieu Bah Jabud kudu pinter nyieun reka perdaya. Kumaha carana sangkan duit katarima tapi kutangna tetep aya dina leungeun Bah Jabud. Sabab lamun kutangna dibikeun, kelong wewe teh datangna ukur sakali. Jadi ngan harita wungkul. Tah, lamun kutangna tetep aya dina leungeun Bah Jabud, malam Jumaah Kaliwon hareup pasti manehna bakal datang deui bari mawa duit. Tah, ieu kutangna geura bawa, engke dina malam Jumaah Kaliwon geura prak laksanakeun. Beres nyarita kitu, Nyi Ratu Kembang masrahkeun kutang kelong wewe ka Bah Jabud. Atuh bari ngadaregdeg Bah Jabud nampanan nu disebut kutang kelong wewe teh nu ukuranana sagede karung beas. Sarta kadenge harita Bah Jabud nyarita. Duh, Nyai, abah teh abot mah abot ngajalankeunana. Tapi dalah dikumaha. Tos kapameng, nu penting mah abah bisa jadi jalma beunghar ku harta, lubak libuk, bruk di juru bro di panto ngalayah di tengah imah. Tah atuh ayeuna mah sanes abah kirang sono, abah bade pamios heula. Mung perkawis parawantenna mah wayahna manawi engke bae pami abah tos hasil. Ayeuna mah bujeng-bujeng tiasa masihan parawanten, ongkos ojek oge nganyuk. Nyi Ratu Kembang unggut-unggutan badi pok nyarita. Nya heug geura jalankeun we heula. Ngan ulah poho, saban geus meunang duit, dewek minta bagian 30%. Jika ayeuna mah abah geura balik. Satuluyna Bah Jabud indit ninggalkeun imah Nyi Ratu Kembang. Para mitra sadaya, singkatna carita, cunduk waktu ninggang mangsa harita malam Jumaah Kaliwon.
Kirawanci jam 12 peting, Bah Jabud kersila dina samak di jero kamarna. Bari harita manehna teh nyenyekel kutang kelong wewe teh tuluy rap dipake. Manehna geus teu sabar hayang ngabuktikeun omongan Nyi Ratu Kembang. Yen kelong wewe teh bakal mapaikeun ka imahna pikeun ngurihit kutangna. Ngan cek Nyi Ratu Kembang cenah kudu nyieun reka perdaya. Kumaha carana sangkan menang duit minangka panebus eta kutang, tapi kutangna ulah dibikeun. Sabab mun kutangna dibikeun, geus bisa dipastikeun kelong wewe teh moal datang-datang deui. Jadi masrahan duit oge ngan sakali-kalina harita wungkul. Bah Jabud harita luak liuk ngencang atuhu. Ret kana jandela susuganan aya nu datang. Tuluy tanggah kaluhur kana lawang para, bisi nu dianti-anti teh datangna ngaliwatan lawang para. Tapi sanggeus ditungguan salila-lila, taya tanda-tanda aya nu rek datang. Atuh Bah Jabud harita teh ngomong ngagerendeng. Ai, geuning can aya keneh bae nu datangnya. Aing kalah kesel nungguan. Hayang nyaho, ari kelong wewe teh siga kumaha bungkulekanana. Nah, kudu disambat gitu. Ngan ari rek disambat, teu nyaho ngaran kelong wewe teh saha. Tapi taya salahna lah, mun ngacakan disambat, sugan we datang. Satuluyna Bah Jabud ngomong rada tarik, ngangkir kelong wewe teh. Nyai, neneng gelis, mangga dihaturanan sumpi. Ieu beungkeut harigu kagungan salira aya di Abah. Geracanak teras dianggo. Isin eta pinareup ulad alid ka mana mendi. Tetela sanggeus disambat mah teu sakara-kara ujug-ujug kadenge ku Bah Jabud hawar-hawar aya sora anjing babau. Beuki lila sora anjing babaung teh beuki jelas tuluy ditema ku sora anjing rage. Atuh rai harita bulu punduk Bah Jabud ujug-ujug muringkak tuluy manehna ngomong jero hate. Wah, bener. Ari geus disambat mah aya tanda-tanda rek datang. Ngan kira-kirana aing sanggup moal nempo wujudna. Lah, kumaha engke bae mun kira-kira pikasieun mah kari lumpat we atuh. Sora anjing rageg kadengena beuki deukeut. Ku dedengean Bah Jabud sora anjing teh siga aya pipireun imahna. Sarta teu lila jep sora anjing teh eureun. Kaayaan jadi simpe nu kadenge ukur sora jangkrik patembalan. Ulang harita Bah Jabud ngahuleng kulit tarangna kerung sarta ceulina rancung ngadedengekeun sora di luareun imahna. Teu lila kadenge ku manehna sada aya awewe ceurik. Kebeng Bah Jabud harita teh ngagebeg reuwas beungeutna sepak bakat ku ngarasa sieun. Komo barang ngadenge nu ceurik teh nyebut-nyebut ngaran manehna. Nilik tina sorana mah nu aya dina pikiran Bah Jabud eta awewe teh pantar budak rumaja. Kang Jabud, ieu nyai di luar kabulusan Kang. Kadiekeun kutang nyai ulah dipapake. Mun teh mah kudu ditebus teu naon. Ye, nyai mawa duit sakarung. Ari ngadenge duit mah Bah Jabud teh nu tadina beungeutna pias ngadadak jadi cenghar. Tuluy kadenge Bah Jabud nembal. Aturan wilujeng sumping nyai. Awewe teh pantar budak rumaja. Kang Jabud, ieu nyai di luar kabulusan Kang. Kadiekeun kutang nyai ulah dipapake. Mun teh mah kudu ditebus teu naon. Ye, nyai mawa duit sakarung. Ari ngadenge duit mah Bah Jabud teh nu tadina beungeutna pias ngadadak jadi cenghar. Tuluy kadenge Bah Jabud nembal. Aturan wilujeng sumping nyai. Akang teh kesel ngantosan bae nyai. Nah atuh lami-lami teuing. Padahal mah matak naon paminai kojeg. Engke akang nu mayaran. Kalebet atuh nyai, ulah di luar bae tiris. Beres Bah Jabud nyarita kitu, teuing ti mana asupna ujug-ujug jelegedeg hareupeun Bah Jabud ngajanggelek saurang tangtungan awewe ngora. Eta awewe teh rupana geulis lain memeueusan. Kahanap make samping, tapi kaluhurna bubulucun sarta hariguna ditutupan ku dua leungeunna.
Nempo kitu Bah Jabud molotot mata simeteun. Wah, tetela nu disebut kelong wewe teh geulis kabina-bina. Borok satadina mah disangka teh si gaririwa. Tapi tetela geuning matak pika uruyun. Bagja ya, cek Bah Jabud ngomong jero hati. Satuluyna kadenge eta awewe teh nyarita melas-melis siga nu hayang dipikarunya. Kang Jabud, tiris Kang, kadiekeun kutang Nyai. Kadenge eta awewe nyarita kitu, Bah Jabud inget kana omongan Nyi Ratu Kembang. Yen manehna kudu nyieun reka perdaya sangkan duit katarima, tapi kutangna tetep aya dina leungeun manehna. Nu dipalar sangkan kelong wewe teh datangna dengan ukur sakali. Atuh satuluyna pok Bah Jabud nyarita. Hade ieu kutang ku akang dipasrahkeun. Tapi kadiekeun heula eta duitna dina karung. Cek Bah Jabud bari porosot harita teh ngalaan kutang tina awakna. Da tubuh eta awewe teh kelong wewe nu salin rupa jadi awewe geulis. Pikiranana teu sarua jeung bangsa manusia. Cenah cek beja ari bangsa lelembut mah otakna bodoh alias telmi. Atuh ngadenge Bah Jabud ditahmikeun duit teh ngan golosor we harita duit sakarung teh dibikeun. Atuh ku Bah Jabud ditampanan bari satengah dirawel. Sanggeus duit aya dina leungeunna kadenge Bah Jabud seuri. Aduh, nuhun pisan Nyai. Ieu artos katampi. Mung wayahna hutang mah moal tiasa dipasihkeun ayeuna. Ku akang rek dikaputan heula. Hutang teh talina pegat Nyai. Pedah eta meureun tadi dipake ayun-ayunan ku barudak. Engke bae atuh malam Jumaah kaliwon hareup Nyai ka dieu deui nya. Ngadenge Bah Jabud nyarita kitu, eta awewe teh katempo baeut. Sarta nu tadina wujudna mangrupa awewe geulis campernik teh saeutik-saeutik robah sarta ngajirim jadi wujud aslina nyaeta kelong wewe. Teuing nu sabenerna siga kumaha wujud kelong wewe teh. Ngan ceuk ujaring carita dina ieu dongeng, beungeutna teh haropak, matana molotot, buukna ngariwig, huntuna ranggeteng. Ari Bah Jabud nempo eta wujud lain deui reuwasna. Matana molotot, sumutna calangap bakat ku kasima. Harita manehna boga niat rek kabur ngaliwatan jandela. Ngan ari kana duit anu dina karung mah, manehna teh inget keneh. Jung Bah Jabud teh nangtung, bari rikat ngajewang karung wadah duit. Maksudna mah rek dibawa kabur. Tapi sigana kulantaran gugup teh. Maksudna mah rek ngajewang karung wadah duit, ngan harita teh nyalahan, Bah Jabud kalah ngajewang kutang. Satuluyna jong Bah Jabud teh luncat tina jandela bari ngajingjing kutang kelong wewe. Ari kelong wewe nempo kutangna dibawa kabur teh siga namah nafsu tuluy ngudag Bah Jabud. Kadenge ku Bah Jabud harita kelong wewe teh cocorowokan. Kang Jabud, kadiekeun eta kutang Kang. Nyai kabulusan. Ngadenge kelong wewe nanyakeun kutang, reg Bah Jabud teh lumpatna eureun. Tuluy nu dibawa ku manehna teh harita ditempoan. Gebeg, Bah Jabud ngagebeg, barang nyaho nu dibawa ku manehna teh lain karung wadah duit, tapi kutang kelong wewe. Wah, jadol teh. Sial. Nah atuh bersalah nyokot. Ke, kumaha carana ye? Ari rek dibikeun bisi pas pajonghok aing dikerewes. Ari teu dibikeun aing pasti haban di udag-udag bae. Cek Bah Jabud ngomong sorangan, bari satuluyna liek manehna ngalieuk ka hiji imah nu pernah nasisi jalan nu kaliwatan ku manehna. Ke, mun teu salah mah ieu teh imah Bahrowi. Nya, imah Bahrowi. Ke, kamarna teh belah mana nya? Oh, ieu nu tengah. Bah Jabud ngomong kitu teh, bari tuluy nyamperkeun imah Bahrowi. Keteyep harita teh ngadeukeutan kamar tengah. Sanggeus anyog ka lebah kamar tengah, saterusna kutang kelong wewe teh dialungkeun ka jero kamar Bahrowi ngaliwatan angin-angin jandela. Kup. Harita kutang kelong wewe teh ngarungkup beungeut Bahrowi. Kabeneran harita Bahrowi teh keur hee sorangan. Sabab geus aya kana samingguna manehna keur teu patanya jeung pamajikanna.
Ari Bahjabud sanggeus ngalungkeun kutang ka jero kamar Bahrowi mah manehna teh ngomong tarik ditujukeun ka kelong wewe. Aduh nyai, kutang teh direbut ku Bahrowi. Tuh imahna kamarna anu tengah. Kituna teh Bahjabud bari nunjuk ka lebah kamar Bahrowi. Duh Kang Jabud mah nyiksa ka nyai teh. Keun ku nyai rek dicokot. Sakalian ke duit panebusna rek dibikeun ka Bahrowi. Bahjabud hanyakalna aya kutang dialungkeun ka kamar Bahrowi teh. Sabab duit sakarung teh bakal jadi milik Bahrowi. Sirinting kelong wewe teh nyamperkeun kamar Bahrowi tuluy noong tina angin-angin jandela. Breh katempo ku kelong wewe Bahrowi keur ngabubar beber kutang. Sarta kadenge harita Bahrowi ngomong sorangan. Ke, hari ieu lawan naon nya? Jeung make tali sagala sadua-dua. Hari nempo bentukna mah siga kutang. Ngan piraku aya kutang sagede kieu? Nah sagede kumaha eusina nya? Jeung naha deui geus aya di dieu? Dah, paduli teuing. Mending dipake simut lah, kabeneran keur tiris. Beres nyarita kitu, sup harita Bahrowi asup kana eta kutang. Kumaha we anu make sarung. Goledag harita manehna sare deui, bari ngaringkeb maneh ku kutang kelong wewe teh. Ngan kakara oge ngagoledag kana dipan. Bahrowi kaget lain di kieuna, barang kadenge sada aya anu ngomong sora awewe. Kang Rowi, kadiekeun eta kutang Kang. Nyai kabulusan. Kebeng, Bahrowi reuwas lain di kieuna. Satuluyna manehna cengkat, ngalieuk ka lebah datangna sora. Liuk, breh, kebeng, manehna reuwas lain di kieuna. Hatena ngadak-ngadak nyeblak. Sungut Bahrowi harita teh calangap, siga nama rek ngagorowok, tapi teu bisa sabab kasima teh. Rek teu kitu kumaha, sabab katempo ku manehna aya wujud makhluk nu pikasieun nyaeta jirim kelong wewe, nu kaayaanna sarua jeung keur waktu ngadatangan Bahjabud. Bahrowi harita teh sasah barang kelong wewe teh ngadeuketan manehna. Komo barang kelong wewe rek ngaragap kana awakna mah, nu maksudna rek nyokot kutang nu dipake simut ku Bahrowi teh. Teu sadar, goak teh harita Bahrowi ngagoak. Wah, waduh, tolong, aya curig. Satuluyna durug-durug Bahrowi muruk lawang kamar. Bareng-bang lumpat keluar, jalan dapur bari angger make kutang kelong wewe. Nempo Bahrowi lumpat bari mawa kabur kutangna, kelong wewe teh teu cicingeun. Manehna ngudag bari cecileuweungan. Kang Rowi, eta kutang nyai ulah dibawa kabur Kang. Kadiekeun ieu nyai kabulusan. Reg Bahrowi lumpatna eureun bari ngomong ngagerendeng. Ke, baruk cek eta makhluk aing mawa kabur kutang. Oh, jadi nu dipake sarung ku aing teh kutang boga manehna. Paingan tadi katempo ku aing, hari guna manis sagede alaihim. Aduh, aya kieu mah kudu dibuka aya kutang teh. Nya lah, terus rek dipihapekeun ka wakuwu. Prosot harita kutang kelong wewe teh ku Bahrowi dilaan. Satuluyna lung dialungkeun ka pakarangan imah wakuwu. Anu kabeneran harita teh wakuwu keur aya di pakarangan imahna. Siga nama manehna karek datang tas ngaroris nu ronda. Ku kabeneran kutang kelong wewe teh pas pisan murag lebah wakuwu anu keur lempang rek asup ka jero imah. Harita kutang teh ngarungkup sirah wakuwu. Wakuwu reuwas lain di kieuna. Wah, naon yeuh? Uruh, geuning sarung. Tapi nah sarung teh bet aya talian jeung sadua-dua talina teh. Lah, paduli teuing. Rek dipake ah. Lumayan keur tiris ya. Rap kutang kelong wewe nu disangka sarung teh ku wakuwu diharudumkeun dipake nutupan sirahna. Ari kelong wewe nempo kutangna dipake nutupan sirah ku wakuwu, sirinting manehna lumpat nyamperkeun wakuwu nu harita rek muka panto imah. Kadenge harita kelong wewe teh ngomong. Kang, eta kutang nyai ulah dipake nutupan sirah. Kadiekeun ieu nyai kabulusan Kang. Kebeg deui bae wakuwu teh reuwas. Tuluy liuk manehna ngalieuk ka tukang. Ana breh teh katempo aya makhluk pikasieun. Wujudna awewe nangtung bari nutupan harigu ku dua leungeunna.
atuh. Wah kubu harita teh ngagoa. Wah, tolong. Tetata pasini deui. Becir harita wakubu lumpat sakalumpat lampet. Ting tujuana reka mana? Ngan anu jelas manehna lumpatna teh siga nuju ka astana. Teu kacatur kumaha kajadianana. Ngan anu jelas poe isukna ibur salalembur, cenah wakubu dibunikeun kelong diasupkeun kana jero katil.